para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'ana hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondokna geus ngajar ngaji nya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot. Barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero. Kunyana didengekeun baca Fatihah na teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah gak usah ngimamin, baca Fatihahnya gak bagus, udah sadar aja dah. Iya Kiai udah gak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok-besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, 3 poe berturut-turut jangan ngomong gitu deui. Akhirna cakokolot diri dia ya goblok ieu budak ieu. Hayang jadi imam nu aya di digeser kunyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing ka leuh. Pijang. Bener bae kaopat peuting. Kaupat peting begitunya nang imaman deui kiai kaupat peting kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawarai tampilingan kabur lo, jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai tua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah ini urusan gua, lu yang baru datang mabur sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong gadep kiai tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararengep sabede kieu? Tempeleng kiai kata. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampelingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dieu hirupna. Cicing di dieu sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangkaning kula ieu pan geus jadi nggak bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing heula di dieu. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirna ngaladen ka guruna. Nah, kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macul beres macul sasawah gali empang tas gali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh aing disiksa ku guru barang keur ngeujeuna ngomong gitu tak keur disiksa ku guru deui tampilin goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun teh bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu salat maghrib. Sholli fardhal maghribi 3 rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing lamun di dieu bae aing ya atuh 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di ditu kok goblok sia. Salat kos kitu. Sia
mah paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ubus ya sholat ya yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara sholat kos gitu tak iyalah. Oh berarti guru nyahuan balik deh isukna macul deh terus jen empang deh geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deh geus mudahin rada leuleus kita manggulan kayu kabelah ditu ketika di panggulan deui kiai blon cek nya ieu ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu boga pikiran kiai blon kamping deui ku kiai jager bae sia ka aing nyebut bolon. Nah iyalah kakarak sadar jana Masya Allah ieu kiai nyahoan bae cek nya ieu ka hate aing sakakaler nyaho ka kidul nyaho. Nah inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh di kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kade ka mau di perjalanan ka aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku Syekh Nawawi lo boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia hate aing kanyahoan ih kakara ge ngagerentes doang kanyahoan geus. Saya juga tahu Haji Asma artinya ada pengen ya. Pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh, kajahoan. Nah, ya si murid 2 tahun dari mulai kuari Masya Allah. Orang guru lain semata-mata ngaji nahu doang, ngaji alat, ngaji fikih. Iya horengna penting nama ya Allah ya Rabbi. Mulai kuari dibersihan hati tina takabur, tina ujub, tina ria, tina hasud. Geus kuari geus geunah. Salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam. Manusia kan begitu salatnya macam-macam, tukang karung ka karung, tukang bebek ka bebek. Salat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin. Tukang bebek makan gitu. Tukang gabah gitu kayak tukang sayur. Nah, lamun geus beres bersih salatkan ka Allah. Nah, ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapih ka Allah. Piceun ria, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud. Piceun hubul jah hubul mah hubul mal hubul riasa lempeng ngaji baik ibadah ke Allah 2 tahun geus bagus 3 tahun geus lempeng mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna sia kuari beus dek balik manten naon ka ditu magahan ngaji di lembur lah embung lah kiai dek di dieu bae kamari mah sia geus hayang di imah kuari mah pan hayang di dieu nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah henteu kudu di Madinah ja Allah nama eta-eta keneh bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deuk nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah, isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah, kuari titah balik ku guruna. Balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampil, saurang ge moal aya nu nampil. Pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung. Milu salat deui ta jeung kiai kolot teh. Maghrib milu salat babacaanana eta keneh kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa